Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana, aturan wilujeng tepang deui dina channel anu maneh Raffi Rasmita. Dina danget ieu waseja midangkeun cariyos carita pondok basa Sunda yasana Kang Emon Surya Dilaga anu judulna Kareta Kancana bagian kahiji. Kanggo anu nembean mendakan channel wa mangga tiasa dibantos di subscribe heula, di like heula videona, atanapi bidih aya anu bade didugikeun tiasa didugikeun dina kolom pairan atanapi dina kolom komentar. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, mangga cuang sami sakseni wae kumaha jejer cariosna. Kareta Kancana wilujeng ngadangukeun kuharianeun malam Salasa ngaronda teh anu kuraya tiluan kuring Mang Jaka jeung Mang Duki. Mana hawa peuting asa tarasa pisan tirisna. Ngajalankeun tugas ngajaga lembur. Sangkan teu tiiseun teuing kuring jeung nu duaan ngarobrol. Duh, inga ngaronda teh ngan ukur tiluan. Kamarana atuh nu sejena. Rek gapleh kurang hiji, rek catur leuwih hiji. Cek Mang Jaka bari ngocok kartu gapleh. Nyao tuh cenah mah Mang Sungud gering. Mang Jana gawena bagian peuting. Mang Jakrim keur ka Bandung. Tuluy Mang Karna teuing ka mana bejana. Balon kuring bari nyeungeut udud. Ya guys, kajian atuh tiluan ge penting mah ulah subung teuing eueuh nu ngaronda. Ceuk Mang Duki bari nyeruput cikopi hideung. Oh, hari kitu nama an asa teu puguh we ceuk kuring kajuna kokoh anu ngagantung di juru pos ronda. Red kanaja wanci geus ngagayuh ka janari leutik. Mang Duki, eta gosip ngeunaan sok aya delman tengah peuting teh bener teu? Ceuk Mang Jak. Eta ge karek cenah jeung euceuk. Teuing bener teu nama. Da kuring ge can nyakseni. Ceuk beja untuk malam Salasa nya malam Jumaah liwat tengah peuting. Walon Mang Duki. Mang, ayeuna teh malam Salasa nya. Sugan ayeuna aya liwat kurang cegat we di dieu ceuk kuring bari meakeun cikopi anu ngan kari saparapat gelas. Mun eureun rek kumaha hayo? Alias teuing. Mending mun delman teh jelema anu tumpakna. Mun jurig kumaha? Ceuk Mang Duki bari ngabiri gidig. Ngecuang penta we duitna. Dapan cenah sok mawa duit karungan. Keur nganteuran ka jelema anu muhitna. Siga nu wani wae maneh Sep. Ceuk Mang Jaka. Nya di lobaan mah tembal teh bari seuri. Keur anteng guntreng ngobrol di jauhna kadenge aya sorak tuplak sapatu kuda dibarengan ku sorak kirincingna gengge kuda. Mang, buah eta euy delman anu sok dicaritakeun teh. Ceuk kuring bari ngadengekeun sorak kuda lumpat hawar-hawar. Sep, tapi lebah mana nya? Ceuk Mang Duki laju mangkat kaluareun pos ronda. Siga beh kidul euy. Jalan Wates RW 5. Mang Jaka nembalan. Atuh eta mah deukeut imah kuring, Mang. Wah maneh, Sep? Ceuk Mang Duki bari seuri. Garila teuing,
ngajan hirup pas-pasan ge keulaanan kudu munjung mah. Cik kuring bari selebet nyabet udud Mang Duki anu karek menang nyeungeut. Duh nya gadag maneh mah ari geus kitu teh Sep. Mang Duki geuwat ngaluarkeun ududna nesak. Laju diseungeut. Matakna ari gaduh sesepkeun teh kaluarkeun. Ulah disidem wae, da moal anakan mah. Balon kuring bari seuri. Sep, sangadeukeuttan suara kuda teh. Cek Mang Jaka. Terang-terang yuk. Cek kuring bari ngaleos ka kidu. Dituturkeun ku Mang Duki katut Mang Jaka. Nah jadi eueuh, kemana nya? Cek Mang Jaka bari dak dengdek ngadedengekeun datangna sora. Nya. Nah ngilas deui euy. Buah nyahueun urang rek megat kitu. Cek Mang Duki. Tekung silila kadenge suara adzan subuh ti masjid. Mang, geus subuh nih. Balik weh yuk. Balik weh. Kana gua naon deui, da geus waktuna balik ayeuna mah. Walon Mang Jaka. Laju kuring tiluan mulang ka imah masing-masing. Di belah wetan balebat mimiti tembong. Mapak datangna poe nu cara. Saminggu geus kalarung teu kadenge deui aya beja sora delman liwat tengah peuting. Bari duduk dina kursi nya ngunjarkan na meja nengetan HP mukaan aplikasi Facebook. Anteng macaan carpuan bari sasakali komen sakapeung ngajempol hungkul. Hawa di jero imah karasa nyongkab koloyong katepas. Bari mawa sisaci kopi. Hiliwir angin peuting karasa ngusapan kana beungeut gek diukna kursi laju muka Facebook. Can ge sareng hapan ti jauhna kadenge sora kuda lumpat bareng jeung sora kincring genggena. Didenge-denge asa beuki deukeut. Katayap kuring leumpang lalaunan ka pakarangan imah. Tuluy nyumput sagigireun tangkal anak nangka sisi jalan. Panon musir mencerong kabeh kaler. Sora kuda beuki atra kadenge beuki deukeut. Tepung silila katempo aya delman. Kan pedah ieu mah ukuranna leuwih panjang jeung ngadeuih kikipingna aya 4. Kira-kira jarak 20 meteran deui kajleng kuring luncat ngahalangan ti jalan. Ada delman teh eureun, nu tumpakna aya 2. Awewe geulis pisan, buukna panjang make kabaya beureum jeung lalaki saurang anu jadi kusirna. Di satu kangen eta awewe kaciri aya karung numpuk sababaraha hiji. Punten Pak, bade ka mana itu wengi-wengi? Ceuk kuring. Iya Sep, bade ngajajabkeun pesanan daun seuruh beureum ka Palih Kidul. Cobi atuh abdi nyuhunkeun, keng teu. Amin teu masa wios, ceuk kuring. Oh, mangga, da seuri ieu. Ceuk kusir raju nyokot karung leutik hiji. Mangga ieu tampi, ceuk manehna bari mikeun karung. Sakedik we Pak. Iya Sep, da seuri ieu di dieu mah. Mohon mangga atuhnya Bapak permios heula bade ngalajengkeun perjalanan. Ceuk eta kusir bari nyepret kuda ku cameti. Baredak kuda lumpat tarik pisan. Les-les ditelegpekna peuting. Kuring laju asup ka jero imah bari mawa karung. Di jero imah geuwat karung teh dibuka. Kebeg kuring ngagebeg satakar kebeg. Breh teh na jero karung eusina duit 100 ribuan wungkul. Ngimpi kitu aing menang duit sakarung. Ceuk kuring ngomong sorangan bari tuluy nyiwit pipi. Tapi nyeri geuning. Bener gitu ieu teh duit asli. Kumaha isukan we.
Asli meureun anggar duit keneh. Mun pasu paling gak jadi daun seureuh. Ceuk kuring ngomong sorangan. Bari tuluy ngasupkeun duit kana kolong ranjang. Tuluy dug sare. Isukna hudang sare gawat muru karung anu diasupkeun ka kolong ranjang teh. Nah geuning eueuh. Kuring bati ngahuleng. Milari naon, Kang? Karung sanes. Ceuk pamajikan bari Noel. Nyanyi di kamanakeun kitu? Tuh gigireun lomari. Naon eusina karung teh? Duit eta teh nyai. Duit. Duit di mana, Kang? Loba-loba teuing. Ceuk pamajikan kuring semu kaget. Ieu lalakon mah nyi. Ceuk kuring bari deg-deg nyaritakeun kejadianana. Akang, buat duit curi kita teh kudu dikumahakeun ari geus kieu. Nyai mamung kula warga urang aya korban ku alatan ngandahar eta duit. Jadi bingung akang ge, walaun kuring bari hulang-hulang teu puguh. Sumputkeun di goa heula we Kang. Kan kade kapanggih ku budak. Atuh nyi, mun kitu mah. Walon kuring. Kacaturkeun peutingna badai sakumaha sasari yang saya dina kursi sofa. Kan edas. Ngadon ngarelek we heuai. Asa teu kaampuh tunduhna. Teu karasa reup kuring kasarean. Karek sakerejep asa aya nu ngatrokan panto. Gawat kuring hudang laju mukakeun panto. Breh teh aya wanu jageulis make kabaya beureum, buukna panjang ngarumbay. Mangga kalebet Neng, ceuk kuring nitah ka jero. Atur nuhun. Walon manehna bari ngoloyong ka jero imah, keek diuk dina kursi. Punten, dupi ieu teh sareng saha? Ti palih mana bade aya pikeun saeunaon? Kuring gancang nalek. Abdi nyerengganis, Kang. Bade naroskeun eta hartos anu disuhunkeun ku akang teh waktu wengi-wengi. Nah teu acan dipeserkeun wae geuning. Sok geura peserkeun anu naon we. Kan kedah sakaligus seep. Kin oge dikitun deui langkung seueur upami tos seep mah. Ceuk nyerengganis imut ngagelenyu. Kutan kitu walon kuring. Nuhun Kang, atos kitu perjanjianana oge. Pamit sakaligus seep, wayahna kedah aya nu ngiring sareng abdi, walon nyerengganis. Keur gunteng ngobrol jeung nyerengganis kadenge ti jero kamar pamajikan geroan. Kang, akang di mana? Ka dieu heula Kang, ceuk pamajikan ngageroan. Korejat kuring hudang. Astagfirullahaladzim, geuning aing teh ngimpi. Ceng teh laju nguniang hudang. Kang, akang di mana? Cek pamajikan kuring laju ngerojol di kamar. Ieu nyi, kasarean dina sofa akang mah, balon kuring. Laju nyampeurkeun. Kang, nyai ngimpen kasumpingan nyerengganis, cek pamajikan kuring bari ngadeg-deg, ngeleper semun sieun. Kumaha kitu nyi? Saur nyerengganis eta hartos kedah enggal dibalanjakeun sadayana Kang. Mun henteu kedah aya nu ngiring sareng anjeunna. Kumaha tuh Kang? Nah jadi kieu geuning, cek pamajikan kuring. Beri bluk nyuh dina lahunan kuring. Lihat kana HP. Jumaah 22 Januari jam 12.30 peuting. Nah geuning sami sareng akang ngimpen teh nyi. Walon kuring bari ngahuleng. Akang yang ngimpen kitu nya? Ceuk pamajikan bari neuteup ka kuring pinuh ku kasieun. Nya nyi. Kumaha tuh hari geus kieu? Jadi bingung akang mah. Eta tuh dage akang mah sok aneh-aneh wae sagala kudu nyegat nu kararitu. Sugan teh mah kieu jadina. Jeung na deui
anu di karungan teh sugan lain duit tapi daun seueuh beureum. Teras ayeuna urang kudu kumaha atuh Kang? Nya ke urang pikiran heula kumaha alusna. Eta duit omat ulah waka kacoceng saperak oge, simpen heula we di goa. Ceuk kuring bari ngusapan buuk pamajikan. Teu karasa ngobrol jeung pamajikan salila-lila. Tika anggangan kadenge sora adzan subuh. Kang, adzan subuh ning. Ayo urang tepan subuh berjamaah. Deuk pamajikan kuring. Bari tuluy cengkat kacarai. Deluk kuring salat subuh berjamaah. Cacap hampir menang saminggu, kuring masih keneh bingung ngagugulung duit sakarung, bari mikir kumaha carana malikeun eta duit. Nu tambah bingung hampir ngapeuting kuring jeung pamajikan ngimpina sarua nyaeta ngimpi kadatangan Nyi Rengganis. Omonganna sarua nanyakeun iraha eta duit rek dibeulikeun. Kang, kumaha tuh ieu teh? Nyai mah asa teu tenang hate. Ngapeuting ngimpi kadatangan we Nyi Rengganis. Akang ge bingung Nyi, gara-gara kelakuan iseng jadi kieu ye urusanana. Bagikeun wae kitu Kang. Nu penting mah seep. Lain eta duit teh. Ari Nyai atuh nambah deui pasualan ari dibagikeun mah. Nyetana ge dibalanjakeun. Tapi mun teh mah dibalanjakeun, akang mah sieun jadi mamala ka kulawarga urang. Walon kuring bari nyuruput ci kopi laju nyeungeut udud. Sugan pikiran rada cenghar. Muhun katangnya Kang. Kumaha upami waras ka Haji Somad? Kapungkur ge geuning waktu sarencangan akang teh ku Haji Somad di landonganana. Subhanallah. Karek inget akang nih. Nya atuh mun kitu mah urang telepon wae Haji Somadna. Ceuk kuring laju nelepon Haji Somad. Assalamualaikum Haji. Kuring miheulaan salam. Waalaikumsalam. Aya naon Sep? Sinarieun nelepon ka ua. Pasti lain aya masalahnya. Walon Haji Somad. Kieu ieu teh wa, ceuk kuring. Trekdek nyaritakeun kajadian anu tumiba ka kuring. Si laing mah aya wae itu dage. Yang geus ke sore uah kadinya. Walon Haji Somad bari nutup telepon. Kumaha saurna Kang? Pamajikan nanya jika nu geus teu sabar. Sore ayeuna cenah bade ka dieu. Syukur atuh hari kitu mah Kang. Pamajikan katembak rada tenang. Pas sore keur gunteng ngobrol di luar soraya nuluk salam bari ngetrokan pantau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, sora Haji Somad. Nah meni gancangnya. Ceuk kuring laju muru pantau bari tuluy dibukakeun. Geuning Wah Haji. Mun geus ulah loba ngomong. Mana duitna? Geus coceng acan kumaneh? Ulun Haji Somad motong kalimat. Tah can wa, itu disimpan di goa. Ceuk kuring mangkat ka goa. Tah ieu Haji. Ceng teh bari nembongkeun karung ngeusi duit. Alah Sep. Geuning bener loba duit teh. Keur ua we nya. Rek dipake nyandung ku ua. Hahaha. Ceuk Haji Somad bari nguyab-nguyab duit laju seuring ngabarakata. Si ua mah aya wae. Nya sok wae ari ua tanggal waler mah. Nya ari maneh nu narimana mah. Najan batur nu makena anger we maneh nu kudu tanggung jawab. Ceuk Haji Somad bari nalian deui karung. Palias teuing. Ngeunah teu ngeunah eon ari kitu mah. Nya geus ari maneh embung make jeung embung nanggung akibatna mah. Ieu duit kudu dipulangkeun ka nu bogana sabab ieu duit bakal menta korban ka saha wae nu ngagunakeunana. Sok sanajan salembar. Eta maneh geus cok acan. Alhamdulillah teu acan wa. Halus.
ngan ieu duit kudu dipaluruh heula ti mana sumberna, maksud teh tempat pamuhitanana. Sok siapkeun heula weh cik kopi hideungna ayeuna mah jeung udud, ceuk Haji Somad dari Jenghel. Hehe, punten hilap wa, ceng teh laju nitah pamajikan supaya nyiapkeun kopi hideung jeung udud ka beuki Haji Somad. Waktosna kabujeng Seep para mitra, urang cekapkeun nugi ka dieu heula carios kareta kancana bagean kahiji. Insyaallah enjing atanepi pageto cuang teraskeun deui diantos wae carios salajengna. Hatur nuhun kanu parantos sindang dina ieu channel Rapi Rasmita. Kada hilap di jempolan heula atanepi di like heula videona. Anu teu acan subscribe di antos subscribe-na. Pados ubat nami semangat neraskeun hanca carios anu salajengna. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.